kanca bade neraskeun hanca dongeng tatungga carios nyambung juru nalogaya pemilihan. Di dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nuncak bagian ka-20. Para mitra anu mulia, Nyimas Nurbaya ngoloyong deui kaluar ti kamar maka. Teras lebet ka kamar nage calik sisirannya. Pasemon tetep semu alum siga langit anu angkeun ku pihujan. Kanyeri kapeuri hese di bang balelkeunana. Tuang sangu asa tatal ngaleueut asa tuak bari. Lain bobohongan, wengi kirang kulem siang seueur luhlah panjang sawangan. Ari tuh tema pantos Nyimas Nurbaya bade sedih kingkin wuyung ngungun oge. Sasat nuju ageng kasono pegat sacara dadak-dadakan. Harita bisur nilanjangna nutas meresan tilas tuang Nyimas Nurbaya ngoloyong ke tengah imah. Ret ngareret kalawang kamar katingali Nyimas Nurbaya nuju calik sisiranjang. Bus bisurni asup ka kamar nyamperkeun gek diuk jeureun Nyimas Nurbaya. Keur bisurni teu bosen-bosen mepelingan lantaran inggis Nyimas Nurbaya menjadi baluas emutanana. Nyimas sanggeum bibi maulah seueur nu emutan teuing geulis, margi teu kinten awona upami seueur ngangruh teh mata kajantenkeun bibit panyakit. Engkena bilih berek atuh Nyimas teu damang kapan saha nu ngaraoskeun. Cenah mah atos we bewaskeun. Amengan anggur supados kasesah janten ical. Bios bibi kersa nyarenganna mah. Bisa dibebaskeun kumaha bibi da nyeri kapeurih mah teu karasa ku berdiri batur. Pek we ku bibi pikir satu nyerina satu peurihna di abdi keur gede durian. Rumah tangga anyar keneh ditinggalkeun ku nu jadi salaki. Saleuheung ditinggalkeun ku jalan ponok umur ukur nyeri peurih saharita. Ieu pang ditinggalkeun ku cara kitu bae peda abdi aya kasalahan. Kitu anu sakumaha dicaritakeun kamari teh ka bibi. Lamun kitu abdi init-initan sorangan terus kumawani ngalayanan lalaki seje. Tah kakara abdi narima kana kasalahan. Sadar masing abdi rek disebut jelema teu waras oge. Pek we lenyepan ku bibi saha nu teu nyerina geura. Waler Nyimas Nurbaya sesah di pepelinganana. Leres ai ku kitu teh mah yeuh nanging ari sangem bibi mah ulah demutan teuing jalaran tos kieu jantenna. Tos janten milik salira Nyimas margi kasebat jalmi sadayana ge ukur kagungan kapalai. Dari tos ditakdirkeun ku rumaha kawasa mah teu tiasa kumaha nyai. Pan tadi gaya paripaos jodoh diri ibarat pati. Sumuhun mun li kitu leres bios ulah dianggo aral subaha, ulah dianggo ponok pangharepan jalan Nyimas anom keneh. Boa ieu teh cocobi baris aya kasinugrahaan. Danya kitu kasebat jalmi masok aya we cocobina Nyimas. Cocobi eta dongkapna teu kacacah bae sanos kamenak oge sok aya cocobi. Tah di dieu urang kedah sobarna teh kedah tawahna Nyimas. Cek bisurni. Geus dikitukeun majep Nyimas Nurbaya teu sasauran deui. Malah melenguk neutu sakumaha lila kareungeus sora nu azan hawar-hawar. Ari ngareret kaluar tina janela horeng geus magrib. Atu gancang bisurni kaluar ti kamar tuluy ngahurungkeun lampu. Ari Nyimas Nurbaya ngoloyong ka jaman. Tina bakating ku bisurni hantem-hanteman mepelingan Nyimas Nurbaya ku jalan lemah lembut. Akhirna teu burung anu geulis jadi sadar taksiran sakumaha caritaan tilanyangna ka hartieun. Nya dipikir-pikir mah eueuh hartina nyabinya ngadon terus-terusan mikiran lalaki nu geus eueuh kasuka. Siga pisan dunya teh dianggap sarubak daun kelor, saur Nyimas Nurbaya. Tah geuning nuhun teh Nyimas kagungan penggalih kadinya. Leres Nyimas, leres pisan dunya teh sarubak daun kelor ieu. Aya keneh siang, aya keneh caang. Sanggeum bibi ge moal aya tungtungan ngemutan wae ka nyeri kapeulih mah Nyimas. Nah asana teh ponok teuing pangharepan ali teuing manah kawasanes anom keneh bae. Upami bibi saperos Nyimas anom keneh tur kagungan rupi cekap. Moal ngemutan jalmi nu tos teu suka, matak naon milari dewe pijodoeun ka nu leres. Mangkani Nyimas teh sakitu doh-doina satu edoina. Cek bisurni milu bungah dumeh nu jadi dulungan katinggal marah mai deui. Si bibi make jeung doh-doi make edoi sagala. Naon hartosna doh-doi edoi teh bibi? Nyimas Nurbaya ngagelenyu. Muhun sami sareng bahe noner kom saur urang kota teh ama Nyimas. Alah. Geura mangga upami Nyimas ngaluis lajeng amengan piraku teu ujug-ujug diriwil nyangut Nyimas. Cacak ibi kasebat istri ningarupi sareng salira Nyimas menikah tarik.
kumahalah kabita maka di salira jangkung sampulur dami sejot carulang imip dirempok sareng ngareusi nyaan ieu mah penekna masa ngebibi mah edoy we Nyimas do pamibibi janten jiwa pameget kegaduh istri ka Nyimas heula ari kedah megat ke duriat kitu we mah Nyimas saeus pegat tali kutang saeus pegat pati Nyimas moal aya we istri anu rupi saperos Nyimas mah tuda cek bisurni muji kanu jadi dunungan cek bibi kitu soteh buaya nu leuwih tegep batan abdi leres Nyimas sanes bibi muji ye sanes muji dumeh payung moal aya sadesa imah moal wantu diburukun nog muning lah wantu diburak nog muning aya istri sadesa ieu nu mapakan kana rupi jeung salira Nyimas mah nyan wantu diburak nog muning Nyimas si bibi mah maconya bet barina oge sajelmana nu daek ngaburak nog muning mun ieu saupamina Nyimas saupamina tebal bisurni jep jarempe deui namah-namah simpena peuting angin ngadalingding muraikeun sorat ciang-ciang jeung cari cangkas keur kitu ret Nyimas Nurbaya tangah katingali bentang baranang ting carelak ting kartip mapaesan langit anu semu paul mega bodas ting arenap teu lila pucung hul bulan purnama biji cahayana meni ngempray lir ti beurang kelemeng kacipta mungaran anyar panganten jeung karna ngadona riis di teras bari diu pageye-geye samalah ras emut waktu Nyimas Nurbaya ngagelehe kana lahunan karna bari diusapan mastakana nu pinuh rasa kadeudeuh jeung cinta leungit sawangan kadinya nyol timbul ka keuleuh ras deui kana kategaan karna meuni teu beunang di parasabenan eueuh pisan hampurana boga sangka anu jadi pamajikan mangnir cakeun tungtung nama nu geulis Nyimas Nurbaya ngalamun deui meuni anteng naker nya anger Nyimas mah itu sumping de panyawat ngalamun teh meuni anteng naker bisurni ngageunggeureukkeun atuh Nyimas Nurbaya rada ruas bumi ditepak pingping si bibi masuk ngareureusnya sanes ngareureus mun eta katinggal ku bibi saperus anu anteng naker ngalamun teh atuh ngalamun abdi-abdi kunaon atuh mastaka melenguk wae melenguk sote dumeh we teu tangah walor Nyimas Nurbaya cileukeuteuh bisurni seuri meningah heuheuy ideuh tiasa we ngabalorna teh anu doh-doy mun mata kayung-yung mata kuki bengras we saberes bulan anu nembe biji lemon corong caang kamana atuh nyabi ngabang merangkeun hati hayang ulah loba teuing ngalamun ngapinah wae kitu ka kota ulah ngalih ka kota mah Nyimas pilih teu kawidian kudu janten ibu Rama jadi ti kitu ari bumi ieu bade usaha di lebatanana sakalian palai hiburan mah amangan ka kota ari bade ngalih mah kang bibi mah teu patos ngidinan aya amangan kitu mah mangga teh teuing manawi ari Nyimas kersa amangan ka kota mah menak deui mah eta menak eta naon Nyimas Nurbaya neuteu mun eta eun gegentosna jangkarna asa pamohalan pami Nyimas teu menak deui teh lah nyaan tema bisurni siga nu ngahatean boro-borobi ka nyeri jeung kapeulih ati ge can lipur ieu mah hayang ulin ka kota sotenan ulah nguluwu teuing di imah satungtung ka nyeri can lipur pisan mah moal waka ngabangun deui rumah tangga leres nemutkeun ceuk pangemut Nyimas mah kitu nanging saha nu uning atuh Nyimas ai deet pijodeunana Nyimas teh nyaan abdi mah moal waka rumah tangga deui teuing ke makahari di mana abdi geus lipur pisan tina ka nyeri batin ku jalan disangka mangircakeun ku Kang Karna eta kumaha atuh bang Nyimas luwih ka tiasa kitu teh da bibi mah teu acan terang jujutanana Nyimas cek bisurni jadi kapapanjangan nyugit-nyugit kajadian nu karanapan ku Nyimas Nurbaya nya mimitina mah kitu we abdi diiwat ku dua urang lalaki terus dibawa ka hiji imah nu singku sadatang-datang abdi terus dikerem minang sapoe sapeuting isupna guru tak aya Kang Karna nyusul tos kitu der Kang Karna jojoh patutunggalan jeung anu ngarem abdi sedeng abdi hari tarek ngejat teu bisa sabab leungeun jeung suku diringkus ngan untungnya teu kungsi lila Mang Rubinta jeung Majang Toib daratan kalawan nulungan abdi dipangleupaskeun tina ringkusna terus ngejat balik dijajakeun ku Jang Toib bupi eta nu ngiwat Nyimas teh setengah jalan teh uning tapi henteu tapi kenal kanyeuna boro-boro kawawuh papanggih jeung irungna ge ka karaharita bupi kanu ngaremna uninga bisurni kapapanjangan lamun ngaremna mah lain apal deui malah geus wawuh ti baheula
samalah manehna kungsi mikayang ka abdi kalawan nyarita narek ngalamar. Ngan ku abdi ditolak sabab pangrungu beja manehna jelema teu bener. Painten ari tos uringa ti tadi nama. Bari aya mutan kitu mah tiasa janten. Bumi kitu teh mah ngaraos genah panasaran panginten. Ning harita teh teu aya kajanten naon-naon. Nu tumiba ka salira Nyimas nalika dikerem ku si anjeunna teh. Cek Bisurni talete. Eta kacilakaan bi nanti kudu dicaritakeun tantu ku bibi ge kaharti. Baleureuh Nyimas Nurbaya teu wani ngajelaskeun tina soal kajadian nu tumiba ka salirana. Eta na kumaha atuh Nyimas teu tiasa pisan ngalawan ka anjeunna nalika dipaksa. Cek Bisurni halisna rada nyingsak bari mencorong. Ngalawan mah eta ge ngalawan ngan kitu we sarosana tanaga awewe. Tapi dabi jabati kitu abdi teh diancam rek dipaehan. Tapi batin mah teu suka teu ridho dunya akhirat sabab teu dibarengan ku niat sorangan. Gusti nu Maha Agung. Baru kitu Nyimas. Panjana bibi mah dikerembungku teu dugi ka kitu, masyaallah teu sangki teuing nya. Cek Bisurni ngajenghok sabab kakaranya ho kajadian nu sabenerna. Sangkaan Bisurni mah Nyimas Nurbaya teu ukur dikerem teu nepi ka cilaka diri. Nyata tuh biges kitu meureun dadalan abdi kudu cilaka. Ngan sabalikna nu jadi salaki meuni eueuh pisan tinimangan. Eueuh hampurana pisan sakitu ku abdi dicaritakeun satarabasna. Bari abdi lain ngahaja atawa niat sorangan nyampeurkeun ka lalaki nu lain muhrim. Keukeuh we salaki abdi nyangka abdi mangircakeun. Da abdi lamun teu dipaksa kalawan diancam mah asa piraku abdi rek luas masrahkeun diri ka nu lain muhrim. Da abdi ge sieun nyangka doraka. Tapi keun bae bi lantaran abdi geus ngarumasakeun salah. Kalawan geus menta dihampura ka kangkarna. Cenah eta manehna teu daek ngahampura teu naon-naon, tetep we keur abdi mah teu rumasa nyerenkeun diri bari dibarengan ku kasuka kanu maksa. Jep geus kitu mah duana jarempe. Namah-namah simpena peuting. Sedeng Bisurni harita sajroning keur tungkul hatena mah gegerendengan. Bari sakapun meletet maling reret ka Nyimas Nurbaya nu keur melengit. Teuing atuh lamun kitu malah lakona kana pasti jangkarna rek ngarasa keheulin ge tua boga sangkaan goreng ka Nyimas Nurbaya. Eta meureun dumai Nyimas Nurbaya kungsi hade anjing lalaki nu ngeremna. Jadi anggapan jangkarna mah sarua we jeung ngeuneun harepan. La ilaha illallah heueuh kakara inget ayeuna mah. Tiheula aki jantra kungsi cacarita ka hareupeun aing cenah mah. Inungna jangkarna mah teh alatan ku diberi ku ngaran Rusdi. Aki jantra ge nyahoeun kitu sote cikiji sora awewe tanpa jirim nu ngarupakeun lodaya cenah mamalihan. Sedeng kamari Nyimas Nurbaya nyaritakeun dikerem ku ngaran Rusdi. Nu mikahayang ka manehna baheula. Kali-kali ayeuna Nyimas Nurbaya kabeunangan dirina ku ngaran Rusdi. Na teu apaleun kitu jangkarna ka ngaran Rusdi nu mudag-mudag inungna jangkarna nepi ka maotna. Pansna macan apaleun sugana tawa pohoeun deui kana rupa pamana. Ngaguna sika kahormatan Nyimas Nurbaya. Untung jangkarna teu apaleun ka ngaran Rusdi. Lamun apaleun mah ka ngaran Rusdi kasebut pamana nyieun kajulidan. Piraku harita Nyimas Nurbaya teu dipahala ku jangkarna. Keur mah Rusdi geus nyieun juli ka indung jangkarna. Bari jangkarna jeung lanceukna sasat dipikeun di setengahing leuweung ku perbuatan keneh Rusdi. Kali-kali ayeuna pamajikanna diguna sika. Piraku we teu dicacag mata Nyimas Nurbaya. Tapi mangsa bodo teuing aing mah teu perlu aing nyaritakeun deui ka Nyimas Nurbaya. Bisi ke manehna reuwaseun. Kitu geurentes hate Bisurni ras inget kana caritaan ti Aki Jantra. Duh, urang ngampi geus tunduh abdi mah. Nyimas Nurbaya neme sasauran deui ngajak kalebat. Laras neneng, parantos wengi teh mah atuh gerak ulam ka ditu. Tema Bisurni bus arasup kalawan panto dikoncikeun. Holoyong Nyimas Nurbaya lebet ka kamar, teras kulem kitu de Bisurni teu lilareup sare. Meninga gebra maturan Nyimas Nurbaya. Para mitra anu mulia, sapoe dua poe mah Nyimas Nurbaya geus robah teu loba teuing marungkabut mang. Nu hartina ku ayeuna geus berag deui ka Wasasari, kalayan janten ngaraos ageung manah aya emutan palaya amengan ka kota. Isukna nincak ka malam minggu kira wanci asar Nyimas Nurbaya tos ngaluis malih tos dangdo sagala. Samalah ku harita ngangerak sukan erok nurutan urang kota. Tunggu we Bisurni lanjang namni ceuleumut siga nu mata simeuteun ngarasa kabedi langit. Ningali rupa jeung pangawakan Nyimas Nurbaya asa tamah edoy.
cek anu canyahun mah cek sahawe Nyimas Nurbaya kasebut rana pedaran tiba kampungan. Pasti sangka mah masih kene rumaja tur pedaran di kota. Angkeng lengkeh imit meni dempok biola. Bitis baleuna rejak sisa jantung kulit koneng meni enai. Rambut teling muntang obak banyu di rumah itu. Sedang erok rada lahak atuh puguh we dada si edoy meni atra lebar. Tur montok jeung bersih. Langeor keluar di kamar tuluy ngagegero lanjangna nu keur mangna keur manitikan kabaya sababi ijah gerek milu ulin ka kota. Bibi hayu atuh bisi kabur-buru teuing di jalana. Mangga Nyimas ke saketap. Temal Bisurni keluar di kamar. Gusti nu agung. Bisurni terus kugodeg bari kumecrek. Nyimas Nurbaya ngaraos kaget ningali polah nu jadi lanjangna. Aya naon Bisurni? Nyimas Nurbaya neuteut. Nyaan meni edoy Nyimas meni asa kabar di langit. Bibi mah ningali Nyimas ngangerok. Eta angkeng lir papanting imit dempok biola. Nyaan sugan mah edoy doh. Ideuh. Mah teu kekereuceuman pami seung ngalangkung naon teh kanu rame. Bisurni ngaheuheuy. Mau Bisurni sok ngocok wae bibi mah nya. Na teu resep kitu abi make rok. Lamun teu resep rek di udaran deui. Nyimas Nurbaya ngadelekan. Ameng ulah kitu Nyimas. Ulah di udaran deui atos weh. Saya pisan ngarok mah sang bibi ge tami edoy. Mang atuh Nyimas pilih ka Bujang Sonten. Bade kana naon ka kota teh? Anu teh nanyakeun kana naon sagalanya urang kana delman we. Teu boga mobil, teu boga kapal udara. Tah laras Nyimas kana delman we lah. Tibatan kana mobil mah bilih diadu, sareng mobil di sanes. Komo kana kapal udara heugrag-grag mangering ragrag tina kapal udara teh ya. Mulai nu nyangap. Ari kitu mah kana delman pasti tiguling oge jeung kuda-kudana. Nya sugan we Bisurni tiguling ngarengko jeung kusir duaannya dina kamalir. Deui teh si neneng. Nyimas wani ngareken ngarepkeun kana kitu bibi mah sidang ngarengko jeung kusirnya. Cek Bisurni meuningah heuheuy cepret moncikeun heula pantohari. Cerut tarurun tuluy ngaleos deui maksudna rek ulin ka kota. Ngaliripur hate. Harita Nyimas Nurbaya angkat meuningah dalundang. Dirit guplak-giplak majarkeun keplok cenol goyobod oyag teh. Kulit bitis meniasa jigan kokole nyayan siga nu ngabibita kanu keur ngaliwat. Samalah teu kurang lalaki anu ngarora boh kolot ting kerlet. Ting palencrong katariku kajulisan Nyimas Nurbaya. Tong boreuning nu saliwat ke tanggala Bisurni oge kasebut pada jiwa awewe. Bari unggah poe panggih di imah. Mani eueuh kabosen ningali jiplekna birit Nyimas Nurbaya. Harita ge sajeroning keur ngiringkeun teh. Panon mah teu boleh mencrong bae kana birit. Red kana bitis meni beuneur. Keur kitu ujug-ujug cetruk Bisurni ti tajong sabab teu ningali kana tincakeun. Puguh we Bisurni ti totolonyong hampir ngalumpak Nyimas Nurbaya hareupeunana. Kedebut Bisurni labuh nang kubat. Aduh Gusti nu agung. Bisurni harita teh paramitra. Gilak Nyimas Nurbaya ngaliuk ana breh katingali Bisurni nang kuban. Untung teu kana kamalir. Masya Allah kunaon ari bibi cenah. Ini alabatan ti budakna kerennya. Ngarontok naon bibi? Nyimas Nurbaya gogodeg bari manah palai gumujeng. Sanes ngarontok naon-naon Nyimas, puguh bibi ti tajong iteh. Temal Bisurni bari ngorejat hudang. Ramo leungeun rami pingku leutak atuh kai Nyimas Nurbaya gumujeng. Meningah kai ningali leungeun lanjangna rami pingku leutak. Gusti Maha Agung aya kurupa-rupa teh ai bibinya. Eta leungeun di rami ping kitu. Untung ngarangeum leutak kumaha mun ngarangeum taeu. Nyimas Nurbaya meuni asa raos gumujeng kei. Sakinten keneh ngarangeum taeun tiasa dikumah narajang pemibibi 30 kasolokan. Panginten kedah wangsul deui lah. Dasar atuh. Tema Bisurni bari ngumah leungeun dina pancuran sanggeus bersih leos laliumpang deui. Ayeuna mah Bisurni leumpang ngareneng jeung Nyimas Nurbaya. Ongkohan para wargi sadaya geus tepi ka jalan ronaan. Barang tepi ka jalan aspal breh katingali aya delman kosong ngaliwat ka kulonku. Tuh geuning aya delman ngaliwat bi gancang gerowan ku bibi bisi kaburu jauh. Hei, kuda. Mang. Si delman. Si bibi mah kawas nu lieur ngagegero kuda delman kitu. Sumun hilat atuh Nyimas. Cek Bisurni gilak kusir mengkolkeun kudana. Balik di kawetan sanggeus deukeut regeureut. Deka padaneng tanya kusir bari anjeun ceuleudit tiup di tukang.
Memang ke kota sing hati-hati memangnya. Lamun anu numpang ulah dibawanya maklum jelema teh bisi ningangkeun ka jelema nu lalieur. Saur Nyimas Nurbaya sasahat heula ka kusir. Moal neng lah. Mangge gaduh titinggalian mana jami nu leres mana nu awon. Tema kusir bari diuk pinah ka hareup. Kalacat Nyimas Nurbaya unggah ge salih beulah kenca. Ari kusir harita teu rarat-rarat heula ujug-ujug ngenyen les atuh kuda ngagurutak ini ngagurutuk untungna teh tacan tari. Harita bisur nirek ngalacat pisan ampir-ampiran rek ditotolonyong. Kira mang itu rencana abdi ka kantun. Nyimas Nurbaya nepak kana tongong kusir. Reg kusir eureun. Ya Allah, banyanten terus naik kusir wasi. Ye, kunaon si kujang kos lieur nakernya. Batur kakarana teh sabeula geus dipajukeun. Kumaha mun seglabuh tada teuing surukna meureun. Bisurni amok ka kusir. Beungeutna meuli bareureum. Atos geubis nabi kusir anggur seuring ngahehe. Acan labu mah kakarage arek. Ieu saeutik acan mah upami barados bari dipanggu ku abdi. Kusir anggur ngaheureuyan. Ih, kitunya si Ujang ciri teuing nya sok adi maju. Bisurni baeud-baeud diu. Geus kitu mah guru tuku da leumpat. Ari Nyimas Nurbaya harita gawe nararat tereret si janusiur gumeh di jalan rada ti ising. Kacaturkeun geus tepi ka kota tapi teu ieu lain. Tapi ieu mah lain kota gede ukur kasebut kota ge kabupaten. Ngadina soal karamean rada lumayan, loba nu pelesir rek ngadon hiburan. Jerut Nyimas Nurbaya jeung bisurni tarurun kalawan mikeun duit ka kusir. Ngaso heula ngaso. Sanggeus tepi para mitra jerut Nyimas Nurbaya jeung bisarni tarurun kalawan mikeun duit ka kusir. Mangga mun sakira-kira teh aya moal tanda ieu mah kumaha upami ngantosana di dieu jalan abdi da moal alami supados abdi wangsulna teu leumpang. Saur Nyimas Nurbaya ka kusir. Mangga ari sakinten moal wengi teuing maneh. Mulihna ke kumang diantosan neng. Moal mang paling-paling ge 2 jam pangintuna kumaha karesa. Mangga mung ulah langkung di 2 jam lah. Dan mang teh tapi karo rompok teh neng tema kusir. Daekeun ongkohan harita Nyimas Nurbaya masihan artos ageung. Geus kitu maleos Nyimas Nurbaya jeung bisurni laleumpang tapi ka tempat hiburan reg areureun. Ade nanto naon Nyimas? Tanya bisurni bari neuteub ka Nyimas Nurbaya nu keur tatanggahan ningali kana conto film. Nya hayang lalajo tema bingan sieun teu rame filmna. Balar Nyimas Nurbaya. Moal teu rame Nyimas pasti rame geura lah. Bisurni sigan boga para mitra kayakinan kana ramena film. Nyanyahoanan bisurni mah kawas geus lalajo film. Pasti ramena geura Nyimas. Temal bisurni. Kumaha kacirina ramena film? Itu bae tinggal ku Nyimas contoh filmna. Moal teu rame geura Nyimas mangkaning aya gambar istri meuni edoy kitu Nyimas. Ngangerok pungsat ngaluhuran tuur. Loh, nya andoh ya teman Nyimas moal teu ngagelempong temenan. Berarti tinggal urang tika caketan geura Nyimas, urang tinggal tika caketan geura yuk. Cek bisurni ngacobi sorangan. Bari cegleungeun nyekelan. Sedeng Nyimas Nurbaya harita nyampeurkeun ka saurang lalaki calo. Barang bisurni ngenyang leungeun ujug-ujug keplak we leungeun aya nu neunggeu ari direret si horeng saurang awewe tengah tuluy nyarekan ka bisurni. Ye, dasar awe kucleuk tuh yahana keres sia ngadon ngenyang leungeunna bahasa laki batur. Baru ka era sia monyong. Ceuk eta awewe bari kurabeun ngenyang leungeun salakina. Si horeng bisurni kasalahan rasaan ngenyang leungeun Nyimas Nurbaya. Ari heug ngenyang lalaki nu boga pamajikan atuh teu kungsi nemal deui gancang bisurni nyampeurkeun ka Nyimas Nurbaya. Nu geus meuli karcis ti calo. Nah, ari Nyimas kutung teuingan haker atunya. Cek bisurni bari nepak kana panangan Nyimas Nurbaya. Meh karcis murang. Pentingnya naon ari bibi? Nyimas Nurbaya ngaraos kaget. Punten teuingan kayong bibi teh upami bade ngantunkeun teh heug atuh sasauran heula atan pingajak. Cuma terang-terang tos teu aya we. Ieu bibi kaisinan meuli ampir-ampir bade pasea. Boro bibi ngeceblek we nyarioskeun perkabis film. Hari kitu Nyimas Nurbaya neuteut.
Bolocek karena bibi tanya pangan-panangan bari dikenyang maksudnya mah bade ningalieun contoh film ti kacakatan. Ujuk keplak wae anu neungeul kana leungeun bibi. Barang ditingali anu neungeul teh istri tengah tubuh. Lajeng nyarekan ka bibi nyebatkeun ini teu ujahan cenah. Tigableug ka era ngadon ngenyang leungeun lelaki batur. Puguh bibi teh meni asa teu beureum teu beungeut ya. Cek bisurni meni alewo. Asa beungeut asa beureum beungeut para mitra. Sedang Nyimas Nurbaya ukur ngeh kaya ngagumujengkeun bari ngaleos dituturkeun ku bisurni. Lebet ka gedong bioskop gek bariuk di tukang. Masih teh kelas sabaraha meni pengker-pengker teuing geuning. Teh kelas 1 di cek waler Nyimas Nurbaya. Pila aku kelas 1 di pengker Nyimas. Kapan kelas 1 mah dipayun sanes. Nyimas sanes kelas 5 atau lebih kelas 6 penginten. Cek bisurni abong kena kakara lalajo film. Si bibi mah ngatak nyerahkeun akernya. Mulai kelas 5 kelas 6 dan bioskop kelas 1 kelas 2 kelas 3. Dari kelas 3 nyata nu dihareup. Panyanten bibi mah kelas 1 tadi payun. Panginten atuh kapungkur nuju bibi parawan keneh. Kantos nonton film di Bandung. Ngadon patorong-torong sareng anu ngajagi wireh hari ta bibi meser karcis kelas 1. Diuk di payun lajeng kudu ngajagi di piwarang lali ka pengker. Gandeng bibi era ku batur. Cik Nyimas Nurbaya jep bisurni jempe panon manco kaharu harita listrik caang keneh usababa film cana waktu namain telila torojo saurang lalaki ngorah keneh ngadeketan ka Nyimas Nurbaya pok nyarita menilirih naker bangun sopan. Neng dupi kursi ieu kosong keneh tanya eta lalaki bari nunjuk kana kursi kosong di gieu Nyimas Nurbaya. Kosong balar Nyimas Nurbaya punten atuh Neng. Cek eta lalaki diuk menang sawatara menit jempe tapi panon mah ngareretan bae ka Nyimas Nurbaya. Geus kitu pok tumanya deui nyadira wae Neng sareng ieu bibi teu sareng kakak tanya eta lalaki bari ngareret ka bisurni anu harita keur tongoy nempo ka hareup. Raka saha gabi mah teu gaduh baler Nyimas Nurbaya maksudna menyebutkeun teu kagungan caroge. Puguh eta lalaki meni ngadak-ngadak atoh dumeh ceuk pikirna bakal menang pilayanan. Maklum itu sorangan ieu lengoh aya kasempetan boga batur ngobrol. Asa teu ngarti harita Nyimas Nurbaya beda semu. Siga-sigan katariku eta lalaki teu boga rasa curiga. Na eta lalaki teu jelema bener atawa jelema tukang curali. Teu dilapes lampu listrik pareum sabab film geus mimiti rek main. Atuh lalajo meni kaleprok ting saruit babakuna mah kaum rumaja. Film kapungkur barang mitra teu benten. Tos ayeuna mah tos ngalalartos nonton lagi. Ari baheula waktu pareum teh koprok pawargi. Komo nonton di Mismar. Aduh ieu pengalaman cenah barang mitra. Ayeuna mah cempewe nonton film kitu. Para mitra kaum dangu, sanggeus film main gulusur leungeun eta lalaki ngagulusur ka gigir pel-napel kana panangan Nyimas Nurbaya. Dina kituna ngadon kep nyekel sedeng Nyimas Nurbaya dicekel panangan teh boro-boro kangepeskeun malah cicing bae. Lila-lila eta lalaki asa dihatean tina nyekel leungeun tuluy ngagulusur kana cangkeng. Kep nangkeup meni pageuh ret Nyimas Nurbaya ngalirik kitu di eta lalaki sarua ngareret. Belenyeh Nyimas Nurbaya ngabentur ku imut puguh we nu dibentur ku imut teh nyeblak asa beuki dihatean. Ceuk pikirna ieu pisan nu dipiharep ku aing teh cenah kitu. Harita eta lalaki mesem tuluy ungguk sedang panon mah ngareretan bae kana kongkorong. Nu diangge ku Nyimas Nurbaya siga-siga ngicer kana perhiasan. Si horeng si mana horeng nyawe lalaki tukang jamret alias si alap-alap sedang Nyimas Nurbaya jeung bisurni. Teu boga rasa curiga samalah bisurni. Geus ningali ka eta lalaki ngadon reneng jero dadana. Nya tak tage. Ari liar mah teu burung nyangut sabarukna kumaha ari liar ka kota. Komo ieu Nyimas Nurbaya sakitu tegepna. Saha lalakina dugi kabongroy kudu demplon. Teu kapincut kuru ieu ku imutna. Keun sugan we pijodoheun pasti keur Nyimas si Nyimas. Mangkaning lalakina ngora keneh jeung alus rupa. Hampir sababa jeung jangkarna. Kitu gerentes hate bisurni. Abong kena para mitra hate keur kabengbat. Teu karasa waktu nyarelek geus pukul 8 deui film geus-geusan. Mulalajo pada budalan di lawang pagelak-gelak didinya kasempetan eta lalaki pikeun ngagunakeun pagaweanana kada jahat.
harita Nyimas Nurbaya ditangkep awakna bari eta lalaki nyarita. Sedang bisurni hari Nyimas Nurbaya. Neng, kadieu tuh kasisi bilih kasaregeun. Cek eta lalaki bari leungeun dipake nangkep awak teh ngagulusur kana takta. Sedang Nyimas Nurbaya teu boga rasa curiga. Anjeunna nyered kasisi sanggeus rapat kalawan geus aya palebah lawang. Ceprut cenah kongkorong pegat. Palinjang lalaki lumpat. Samalah bisurni kadupak meh-mehan rek labu. Kilak bisurni ngalieuh bereh katingali kongkorong Nyimas Nurbaya eueuh. Nyimas, eta Kang Kalung teu aya. Bisurni ngabejaan. Barang para mitra Nyimas Nurbaya ngarampak kana tang tengekna kebengreuwas tetela. Kang Kalungna dijamret ku lalaki nu tadi atuh Nyimas Nurbaya geus kitu mah jejeritan. Tulung, pangogatkeun bangsa copet, copet. Nyimas Nurbaya teu sirikna gegejret. Atuh kitu deui bisurni lajangna gegerewekan menta dipangmegatkeun. Sedeng nurek muda teu wani ingis di pahala. Kamana aya si bangsatna Nyimas? Cek bisurni ongkoh manehna gegerewekan menta dipegat. Kanu araya di jalan ongkoh nanyakeun deui ka Nyimas Nurbaya. Bibi kumaha atuh kongkorong abdi dijamret ku lalaki nu tadi diuk jijieun abdi teh? Cek Nyimas Nurbaya. Raraina menipias dia jantung ratu. Kawasna lamun teu era mah hayang jejeritan. Nya Nyimas Nurbaya dina waktu ieu keur mejeunna teh semplek mincak semplak. Eukeur mah eukeur kanya nyeria jeung kapeuriha teh kudu jadi salaki can lipur. Ayeuna kacilakaan Kang Kalungna aya ngajamret. Satadina marek ngadon ngalilipur hate ari heunteu ngadon mapag kala. Atuh ari Nyimas ngadon ngangge Kang Kalung sagala. Padahal simpen we di bumi, da lain nyanak di bumi mah Nyimas. Bisurni rada nganahakeun. Eta tuh bisa nyaho kana picilakau. Baleureuh Nyimas Nurbaya bari nyusutan Cisoca ku salempaya alit atuh jalmi-jalmi nu tas lalajo film teh ting palencerong ka Nyimas Nurbaya. Samalah aya saurang lalaki nyampeurkeun kalawan tumanya. Aya naon neng? Pokna bari neuteup ka Nyimas Nurbaya nuju nyusutan Cisoca. Iya Kang Kalung abdi anu ngajamret Kang. Balar Nyimas Nurbaya. Nah tuh nonton ngau perhiasan neng gupi tadi. Neng sareng saha tuh nonton teh? Sareng ieu we pun bibi. Balar Nyimas Nurbaya nunjuk ka bisurni. Nuker alak ilik nempoan nu ngajamret kongkorong Nyimas Nurbaya. Sanajan beuheung malagag euleuh ge weleh teu katingali da puguh nu jahatna mah geus ka mana deui boa. Sareng ibu we duaan kasep. Bisurni nemalan haribadi mairan nemalan. Tadi mah katingali ku abdi sabros aya nu ngaranyarengan pameget disangki mah caroge neng cek eta jajaka. Siga nu nyahon para mitra Nyimas Nurbaya dibarengan ku saurang jajaka nu ngajamret kongkorong. Pamungkun jijieun abdi aya pameget teu disangki jalmi jahat jalaran katinggalna mah sabros nu lungguh sareng sopan aker. Nah atuh ari neng meni teu kagungan curiga pisan mangge kersa disarengan ku nu salangkung. Wah, tadi kene ngincerkan neng. Sopan sote eta mah ngabeungetan we panginten neng. Ngabeungetan panginten baleureuh Nyimas Nurbaya. Geus kitu mah ngarasa kaduhung sagede gunung make ngajak lalajo ka bisurna. Tapi ari kana rupa namah lumun lamun pangideui jeung lalaki nu ngajamret kongkorong teh. Kawasna Nyimas Nurbaya apal kene kana eta rupa lalaki. Tos laporan kan wajib neng. Jajaka anu nanya neutu. Kumaha teu acan? Baleureuh Nyimas Nurbaya sajelasna. Saya mah laporan atuh neng kana berwajib. Geuning kalosan aya apa-apa polisi duaan caket parapatan. Ceuk eta jajaka nunjuk ka dua urang polisi. Ukur ngajanteng deukeut parapatan ret Nyimas Nurbaya. Ngareret nyawe aya polisi. Geus kitu mah leos Nyimas Nurbaya jeung bisurni ngaleos rek laporan ka polisi. Sanggeus deukeut pok Nyimas Nurbaya sasaurang. Punten Pak bade ngaganggu sakedap. Aya naon neng? Saurang polisi nanya bari ngareret. Ini bade laporan Pak. Baleureuh Nyimas Nurbaya luk tungkul semua era. Laporan bergawis naon neng? Teu eta Pak abdi teh tos kai calan barang. Di mana? Polisi neuteub seukeut. Di bioskop. Di bioskop katinggalin barang? Sanes nu dimaksa teh Kang Kalung abdi aya nu ngajamret Pak. Iraha? Tadi nalika kaluar ti bioskop. Nah geuning kakara laporan ayeuna atuh. Mun teh ngalaporan teh wireh ku geumpeur we sangreuwas Pak. Sabaraha gram?
sareng liontina mah 16 gram pamangkaning pamasihan tipun biang. Balor Nyimas Nurbaya bari ngalimba. Nah atuh lalajo bioskop. Make perhiasan sagala kaos rek kawenangan we. Batur ge nu kawenangan geus jarang make perhiasan emas teh. Kapanyaho di kota supaya jelema jahat. Upinami saha ning? Mas abdi mah Nurbaya, Pak. Alamat? Di kampung Babakani Igla desa Pasantren. Ini tobi gini, salah lah Jona. Polisi talete kalawan nyatetkeun sakumaha carita Nyimas Nurbaya. Celengkeung bisurni nemalan. Sareng Ibu Aden. Oh, neku lalu dengan kitunya segitu jauh ngadona lajo duaan bari awewe bungkul. Keun ku barek diselidik sugan kabangi jelmana. Hatur nuhun atuh pamangga atuh. Mangga. Temal polisi. Geus kitu mah leos Nyimas Nurbaya jeung bisurni ngaleos. Bari mawa hate nu sedih ras kana perhiasan paparin ibuna. Sajabana ti kitu ngarasa hariwang sok sieun kusir nu janjikeun ku nu nunggu teh geus eueuh. Barang mengkobreh katingali aya delman horeng teh ditumpakan. Adi dinya aya keneh. Atuh Nyimas Nurbaya rada ngemplong. Kalesan geuning mang acan muli. Saur Nyimas Nurbaya bingaheun toh. Oh, neng kalarusan gaya penumpang deui sareng emong teh emut we kana janji bade ngantosan neng. Bade teras ka mana tuh neng? Teras ka mana-mana teras sohang sule ka tilas tadi mang. Padahal Nyimas Nurbaya bari ngalacat ungah dituturkeun ku bisurni. Gek dari pahareup-hareup nyed les dikenyed guru tu kuda lumpat. Mani atra sora sapatu kuda kokotopakan. Kawan tugas peuting meni jempling. Rame pangidang filmnya neneng mangkaning salam malam minggu kacami halodo cek kusir ngajak ngobrol. Kami nama rame mang riweuh abdi teh mang. Balar Nyimas Nurbaya pok bisurni mairan. Langkung ti riweuh ketang ujang malah cilaka. Kaserebeun bu kusir talete bari ngenyed les sakapeung kuda dicepret. Sabab lumpat ngalaun. Sanes kaseretkeun yeuh kapan ieu dulungan ibu kacilakaan Kang Kalung aya nu ngajamret di lawang basare kaluar ti bioskop. Temal bisurni ngajelaskeun. Masya Allah jeung dijamret ku jalmi jahat ibu. Kusir ngajenghok. Dah si ujang mah was nu lieur wae mah nya. Dijamret ku jelema baleg mah ujang. Ya ku jelema jahat atuh. Bisurni sengkeuheul. Bu. Awatos jeung atuh teu mun tulung anu sanes bu. Eta ge mun tulung samalah ibu jeung ieu dunungan cocorowokan nyebut aya jamret aya copet. Tapi nuaranieun mudag da meureun sarieunun. Komo ibu mah kasebut jiwa awewe ponok lengkah jeung daet ka kasieun. Bati ceurik we harita teh. Awatos teuing atuh neneng mugi-mugi we sing enggal kagentosan deui lah. Sakitu ge kasebat bagja keneh ukur cilaka ku perkawis barang. Cobi bumi jiwa kapana teu aya daganganana. Barang onaman tiasa kagentosan deui sareng seueur dagangan. Sekusir siga ngupahan ka Nyimas Nurbaya. Gawena melenguk teu kecet-kecet ari ku kitu teh mah sateuhan deueulna ge. Boga barang sakitu-kituna aya nu ngajamret mangkaning kenging pamasihan ti ibuna. Sasatang jimat. Teu karasa geus tepi deui kanu dituju reg delman eureun kalayan Nyimas Nurbaya sanduk-sanduk ka kusir teu tiasa masih deui artos kumargi tos kacilakaan. Kabeneran kusir delman bagur manehna ridho sanajan teu dibere ge duit. Terus we ini kitu deui Nyimas Nurbaya jeung bisurni terus kebat balik. Anu kira-kira 20 meter deui ka bumi reg Nyimas Nurbaya jeung bisurni ngarandeng. Sabab katingali di payuneun bumina aya saurang lalaki keur juntang janten. Atuh Nyimas Nurbaya ngarasa curiga palang siang jelema jahat rek ungah atawa karena datang deui. Bibi keula ulah waka kalebet di ulah kebat aya lalaki juntang jantung diburuan sahanya. Palangsian bangsa trek ungah atawa Kang Karna kitu datang deui ka abdi. Saur Nyimas Nurbaya rada haharewosan. Atuh Nyimas bibi ge deuk can sidikan rupina. Nah itu katinggalna salik ngetete cian teras. Temal bisurni. Bari panon manco kanu keur diuk di luar. Coba urang caketan Nyimasnya. Pokna teh bari ceg kana batu. Cek pikirna para mitra bisurni bisi aya jelema rek ngajahat rek dibantu sirahna. Leos Nyimas Nurbaya jeung bisurni laleumpang laun. Harita bisurni ti hareup bari nyekel batu segede peureuh. Barang geus deukeut pok eta lalaki nu dicurigami heulaananya. Bari ngorejat nangtung si horeng Mang Rubinta kapilan ceukna bisurni.
di mana Nyimas cek Mang Rubinta bari mencrong. Geni emang panyanten saha boro abdi reuwas. Nyimas Nurbaya ngemplong teu reuwas teuing sa model tadi. Nah ari si akang ku ngareuwas nakernya untung abdi teu ujug-ujug balawar maledogkeun batu. Cek Bisurni bari batuna dipurageun ngagepluk. Bari kitu kumaha gitu. Mang Rubinta ngareret ka Nyimas Nurbaya semua alu. Panyana teu jelema jahat rek ungah ka imah boro geus sadia batu. Tema Bisurni ngalacat ungah ka teras. Teletrek Nyimas Nurbaya ngalaan kunci teras lebet dituturkeun ku Bisurni jeung Mang Rubinta. Cepret pantona dikuncikeun deui ku Bisurni. Parantos lami Mang di dieu. Nyimas Nurbaya namena naroskeun. Kantenan we lami mah Nyimas malih ti badah magrib Mang terus ngajajantul we di luar. Sakawitna bade wangsul deui mung demut-demut pameng. Bios ngantosan di teras we. Maruli ti mana atuh namanya teh Nyimas? Kosa kieu wangina name muli. Cek Mang Rubinta ge diuk ari Bisurni harita katukan. Rek cucul-cucul heula disalin. Mang sakawitna bade ngalilipur hate Mang supados ulah sarumpeg teuing cariosna matos nonton ka bioskop abdi teh. Nah atuh dasar dadalan awak abdi nuju nyanga cocobi. Aya paripaosna teh semplek nincak semplakan kalung abdi ngaron air ngajamret. Dina lawang gedong bioskop mangkaning kang kalung pangjimatan ti ibu nalika ibu mulih ti Arab. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Eta teh kabujeng katewak jalbina Nyimas. Cek Mang Rubinta bangun reuwas. Ku ngadenge beja ti Nyimas Nurbaya yen kang kalungna aya nu ngajamret. Katewak usaha Mang jalaran jalmina ge teras ngabelenyeng lumpat. Sareng duka ka mana losna mendingan sakolepat pisan tos teu aya. Abdi sareng Bisurni cecerewetan nuhunkeun tulung kanu ngalangkung. Oleh teu wantuna ngaberi krupina masieun di pahala. Beuh. Nah, atuh ari Nyimas. Bade arangkat nonton ngadon nganggo perhiasan pada polos we atuh Nyimas. Mang Rubinta manghandeukeun. Mang atuh Mang teu sangki baris cilaka da upami terang bade cilaka mamanya ku abdi ge diangge. Terus iku di teh mah saha jalmina nu ningang kana picilakaeun. Mung we teh mangga giring Mang lebarkeun teh mangkaning kang kalung anu sakitu ageungna. Sareng meuni moronyo katinggalna oge. Maneh deui atuh Surni lain heug dicarek. Nyimas nganggo perhiasan teh. Cek Mang Rubinta bari ngareret ka Bisurni. Mairan cain teh sagelas. Tunggu kuring kakaranya hobi ieu basa Nyimas Nurbaya ribut nyebutkeun kang kalung aya nu ngarebejaya meret. Teu katingali dianggon atuh tadi mah. Nyawa Nyimas nganggo perhiasan ngopi raku kuring teu dicarek atuh teu dielingan. Tema Bisurni. Bari ngecageun gelas nu dieusi ku cain teh ngebul keneh. Gek diuk ngareneng jeung Nyimas Nurbaya. Dupi Mang aya naon wengi-wengi angkat ka dieu Mang? Nyimas Nurbaya namena naroskeun wireh tos kareuwasan. Ih. Mang teh dipiwarang ku mama ngarencangan Nyimas di dieu. Kupina mah ngaros melang we pangin teh jalanan di dieu mung istri wungkul duaan. Ari ku kitu teh mah satu melangna ge sepuh ka putra atuh Nyimas. Tema Mang Rubinta. Nyanhuna tuh Mang keur sangarencangan di dieu mah. Abdi moal ngaraosieun teuing ari aya pamegetna. Dupi ibu sareng ama darama. Alhamdulillah katinggalna mah wari lujeng. Mung mangkukna we tuang rama kabancen. Kuraos angkeng nanging ayeuna mah alhamdulillah tos sae deui. Bukan ngaleut eta lah cai daun jayanti saurna teh. Cek Mang Rubinta cekes ngahurungkeun bensin tuluy ngarokok daun kawung. Masyaallah rawal. Para mitra anu mulia, harita Nyimas Nurbaya tuluy nyarita deui. Sok atuh ngaleueut Mang. Bili bade tuang atuh sina disayagikeun ku Bisurni. Saur Nyimas Nurbaya bari ngadeg. Beuh. Sanes nepi ku ngasi atuh Nyimas hatur nuhun ditawisan mah. Nembe bade ka dieu teh, nedah heula. Mari sareng jang benueun nedana oge. Para mitra harita teh. Mang Rubinta mung dibere dahar kulantaran memang geus ngarasa sebeuh beuteung. Patuangan anu sebeuh suareng bareng. Kepunten dikandung sakedap mah bade disalin heula nya. Mangga Nyimas mangga. Tema Mang Rubinta bari manggut.
Koroyong Nyimas Nurbaya ka kamar terus cucu-cucu digentos anggean ku Sinjang sareng kabaya nu tilas dianggo siang. Lain eta kumaha mimitina Nyimas nepi ka bisa aya nu ngajamret Kang Kalunga Surni. Mang Rubinta ngarasa penasaran. Nanyakeun jujutanana Nyimas Nurbaya dijamret Kang Kalunga. Mimitina wasa kuring jeung Nyimas geus arasup ka bioskop teh nya. Malah geus merenah dariuk dina kursi teu kungsi lihat torojo aya saurang budak lalaki nyampeurkeun. Kalaban nanyakeun kursi nu kosong di gieu Nyimas. Naya nu ngisian eueuhna. Cik Nyimas teh kosong keneh atuh ge eta budak lalaki teh diuk ngareneng jeung Nyimas. Samalah tuluy ngabarangkong. Kata ngalina ku kuring meni uplek naker. Kuring mah jongjon we ningalikeun ieu film meni edoy aya gelutan. Aya pikasirieun aya matak era parada diningalina oge. Bongkena film deungeun make kikituan sagala nu teu perlu dicaritakeun deui ku kuring. Tantu akang ngarti lah. Cek Bisurni matakeun film. Tatu Nyimas mun itu curiga pisan ka eta lalaki teh. Ye, boro-boro Nyimas sanajan kuring oge teu curiga sacongobuk oge. Sok katingali meni sopan aker jeung siga-siga jelema nu goreng ngasali lain goreng kokod atuh. Jika jelema-jelema bener disangkana mah jelema baleg we nu matak Nyimas wani ngalayanan ngobrol oge. Eta ku jauh tina ulatna jelema jahat. Sumuhna tuh mah abdi teu curiga ka jalmi jahat disampi mah leres we. Bilih dina cariosan ngasopanaker sareng Amis Budi. Si urang Amis Budi teh ukur lahirna wungkul di batinna mah batin rampau. Saur Nyimas Nurbaya mairan balik norojo ti kamar. Tos ngegentos anggean gek calik deui. Padarek lalajo teh heug atuh ngajakan akang sur. Engku akang di baturan lalajo diganaya kajadian ge piraku akang rek cicingeun. Cek Mang Rubinta ngareret ka Bisurni. Ye, hari si akang kos nu ngimpi, mana sinakeun akang teh geus aya di dieu. Kon panggih ka karayeuna, sanajan akang ti beurang keneh ge aya di dieu. Moal diajakan teh tah. Make moal ngajakan sagala nasieun olok mamulikeun karcis. Lain sieun olok mamulikeun karcis, da kuring ge dipangmajarkeun ku Nyimas. Lamun akang milu lajo film anu bieu mangpawurkeun, geus akang lilieu nyoroncot duur. Manjangin si kuring ge lah bentang filmna ge edoy. Film keur barudak warah wungkul keur pantar kuring malah jeung akang matak baluas. Ari kane kawas lain kolot atuh si Surni mending ngarekan kanu tukang careraman wae maneh mah Mang Rubinta seuringan hehe. Geus Bisurni tong ngalobakeun teuing sempal kapiguyon. Abdi mah berorah yang nyaritakeun urusan film. Keur mah kanyerian batin abdi oge. Can lipur geus katumu deui ku perkara kacilakaan kongkorong anu ngajamret. Lojakan awak teh niasa kacida-cida teuing matak ngajadikeun kaaralan. Alias teh Nyimas, ulah dugi ka aral subaha mah sangembi ge kada singkiat Nyimas singkiat. Temal Bisurni. Singkuat kumaha manasinakeun keur nyenangan panyakit biasa. Bari bisa merekekeun maneh ari panyakit batin mah kumaha kuatna. Kawas nu can ngalaman we diserahkeun ku salaki. Geuning ti heula Ibi kungsi nyaritakeun ka nyeri diserahkeun ku salaki. Cek Ibi kuat ka nyeuweuweuh cenah geuninganna. Nyimas Nurbaya rupi anu bendu. Nyimas mah saur saha bibi nyeuweuweuh. Sanes nyeuweuweuh panginten ngawiwiu. Mah Bisurni. Geus ganeng. Urang ceblak wae bari naoge. Teu ngaraskeun pisan kanu keur manggi kajuwat hate teh nya. Hayang heureuy wae Nyimas Nurbaya ngagelendem. Upi mang bade saterasna di dieu mah saurna naros deui Mang Rubinta bari ngaliri. Ari Kang Emang mah kumaha dipiwarangna we ku Nyimas. Dipiwarang saterasna mangga atuh mung palai direncangan sawengi ieu teu sawios-wios jalan di rorombok teh gaduh uruseun tembal Mang Rubinta. Atuh di bumi teh uruseun mah atos we saterasna di dieu wios perkawis tuang sareng sasepeun mah datong ngaraos hariwang ku abdi ge da mal burung diperhatoskeun. Mangga sang mangga kumaha bade miwarang mang mah. Oh geus we di dieu arah regreg Bisurni mairan. Geus kitu mah teu loba deui wangkong anu sejen Nyimas Nurbaya ngoloyong lebet ka kamar bade kulem. Atuh kitu deui Bisurni nuturkeun maturan di kamar. Ari Mang Rubinta ngeusian kamar Bisurni. Cag heula ngadadarkeun urusan Nyimas Nurbaya anu kiwari nuju dirungrung ku kabingung. Diro beda ku rupa-rupa kasusah kanyeri kapurih nyampurit lebeting ati. Ayeuna urang malikan kana kayan karena sabalikna ka api jantra jeung kanini kacem teh. Polahna beda tinu ka tukang-tukang.
ku ayeuna mah remen huleng juntul remen ngangluh ngumar lamunan sudah tina luhlah kumanduara rea kasungkan keur mah waruga can cager bener urut tarum begalan pati katamah-tamah rajeun rumah tangga mungaran teukuh hantu menjadi pamajikan beunang digadabah kuno lain muhrimna pamikirna karena asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran bakal ngaranapan sarupa kitu anu mata ngajadikeun raheutna hate akhirna karena jadi gering ngalang layung hampir sudah kana dahar sudah kana sare da eta pikiran cus cos kumalayang ka manakar nan henteu we dipake aral subaha luas nemahan diri sorangan sagala rupa pengalaman hirup nu ka tukang-tukang kabeh kasawan tapi karas inget zaman aya nu miceun ku saurang lalaki di setengah leuweung ras inget kudu jadi indung bari tepi kawier kiwari can manggih katerangan nu jelas saha nu jadi biang nu jadi bibit dururujitna nu ngalantarankeun indungna palastra jadi lodaya mamaliha ku ayeuna kitu karena ngarasa panasaran hayang nanyakeun deui ka Aki Jantra saha jalmana nu nyieun hianat atawa kajulidan kadirina jeung kanu jadi lanceukna katut indung. Para mitra anu mulia pasal sore harita teh para wargi karena kaluar ti imah nyampeurkeun ka Aki Jantra nu keur ngadeluk meresan daun kawung meunang neutekan ku pesoraut ge karena diuk hareupeun Aki Jantra geus jahal kujang tanya Aki Jantra bari tetep meresan daun kawung tah can ki tema karena bangun haroreang nah jure ngajagoan naon dahar wajib rasakeun geus geura dahar ka didur ngajep beudeng sorangan mangkaling waruga can walagri ayo ke nyamah-nyamah kasakit cek Aki Jantra manghariwangkeun bios ge deui ah teh can hoyong ki dukin ini angkat ka mana ki kapan keur katambian ngalacai ari kitu rek aya naon nanyakeun sini ni rek dahar maju ka didu nyokotan ku sorangan kawas sasari ulah yang dimemenan sagala rupa ulah yang diberean daing kakara cicing di dieu deh sanes bade nenda mun hayang bade ditaroskeun ki kumaha Kang Denge anu ditanyakeun leres aya tanyakeun ka saha tuh ka Aki atawa ka Nini utamina mah ka Aki urusan naon ditu aya ngahiji deui jeung Dimas Nurbaya sanes hoyong ngahiji deui sareng Nurbaya mun bade aya taroskeun eta upi pun biang teh rugi ka maotna teh janten lodaya mamalihan teh kusaha ki anawi teu lepat kapungkur Aki kantos sasauran aya wangsit ti lodaya mamalihan teh cobi abdi nyuhunkeun keterangan deui ti Aki anu jelas kumaha nalika harita lodaya mamalihan sasauran ka Aki ceuk karna ngagulik saka Aki Jantra atuh teu harare sepok wae ku Aki Jantra dicaritakeun sumaha caritaan lodaya mamalihan bari Aki Jantra teu boga rasa curiga yen karna rek maluruh anu nyieun kajulidan kadirina jeung kanu jadi indungna ku Aki Jantra dicaritakeun sajelasna yen alatana mah indung karna palastra ragrag kana jurang diudag-udag ku ngaran Rusdi kasebut urut adi beuteung atawa pamana karna jeung Rahmat tutas Aki Jantra cacarita leng karna meunang sawatara jongjongan mangahulang ras inget kanu ngiwat Dimas Nurbaya katelah Rusdi ngan harita karna pohoeun deui kana rupana nu jadi paman sabab teu panggihna teh aya likurna taun lamun kitu teh mah ukur nyaho ngaran teu apal kana rupa gerendeng karna sajeroning keur melenguk teh make jeung ngagerendeng jero dadan wah si Rusdi nu ngarem kalawan ngarulujit ka Dimas Nurbaya mah kitu palang siang nya eta nu nyieun kahianatkeun jeung kajulidan ka deui aing teh duh anya kaharita aing teh tenget kana rupa jeung jadi paman tenget kana rupa anu jadi paman dalam seug aing tenget mah yen anu ngarulujit kana diri Nyimas teh paman aing sigana aing hancur-hancuran di dinya najan diri aing geus cacadrek terus-terusan edan-edanan hanya kalwe aing can tenget kana rupa anu jadi paman ari katamah-tamah kabur-kabur si jurig jarianana tapi keun sia moal burung dipaluruh deui ku aing masing aya dina Mega Malang ge moal ka mana jorna deuleu aya dina lak-lakan naga ku aing moal burung disusun ku aing pasti diakalan kahalangan Gunung Tujuh kahalangan Sagara Dalapan moal ku aing teu di Kojayan kitu gentes hate karna make aya pikiran rek terus-terusan neangan deui nu ngaran Rusdi sabab ceuk pikirna bisinya Rusdi nu ngaguna sika Nyimas Nurbaya popotonganan ge geuning aku nunutan si lain kujang
Purwaki ngejeblok we. Cek Aki Jantra bari ngareret disangka karena nundutan. Sok padahal keur melengu. Deki abdi mah teu nundutan mung nuju tunggul teh mal karena. Panjana Aki mah keur nundutan tung eta sirah melengu gado antel kana dada. Tak kitu euy caritanana ti lodaya mamalihan baheula teh. Ari kitu kumaha maksud hidup teh? Cek Aki Jantra malik tumanya. Atur nuhun we kana katerangan ti Aki anu nemeki. Manawi kieu abdi teh hoyong wangsul heula ka lembur. Kumaha? Panglang eta teh ngabubur. Ye, ari si kujang keuna naon teh ngabubur sagala. Keuna naon indung geus eueuh di dunya make dibangbuburkeun sagala ka paspodor we maneh mah. Keun bae teu dibangbuburkeun ge. Pokona mah kiriman doa we ku urang. Soalna kana mah masih kiriman itu ye ge. Kanu geus teu aya di dunya mah. Heuh. Kanu geus aya di alam barzah. Moal katarima aja le ngirimin hakaneun mah eueuh hartina ngiriman mah doa we doa nah doa ka pangeran sanggaran bantena ditampi iman Islamna dihampura dosa berdosaanana dicaangkeun di alam kuburna ditempatkeun di tempat anu layak monggo Allah kitu ngadoa urang mah eueuh deui sok dikasirieun wae laing mah nu geus maot kudu dikiriman bubur sagala rupa. Cek Aki Jantra para mitra sadaya bari rada seuri. Sanes pun biang tos ngantunkeun bade kintun mun bubur bieu sanes maksa abdi mah. Adi kiriman naon atuh dikiriman ka jodoh. Sanes dikintunan sang wudu. Mun abdi teh hoyong ka lembur heula, tema karna nyarita rada tarik sabab Aki Jantra geus kurang reung. Kumaha? Pangdenge hayang ka lembur heula. Aki Jantra kakarang ngadengieun sabab karena nyaritana tarik katamah yuk nangiseun. Leres hoyong ka lembur heula Ki. Narikna naon make hayang ka lembur sagala. Pas boga baraya tuturkeun nya. Sedeng nu jadi lanceuk aya di dieu. Mondong rek naon? Los-los ka lembur kawas nu geus teu manggih hakaneun we di dieu. Atawa kawas dewek jeung sini geus sasanggeunkeun ka cicingan ku ilaing. Cek Aki Jantra nyarek kitu sotenanya. Nyaah kanunya kai asa kaincu sorangan ongkohan karena benang disebutkeun kahesean ku Aki Jantra jeung Nini Kacem atuh dikukuti umur 8 tahun nepi ka ayeuna geus ngalaman rumah tangga sanajan jodona teu panjang oge maso heula rawalgi. Karena harita nyarita deui. Sanes ku perkawis kitu Aki mung abdi mah hoyong maluruh paesanna pun biang teh. Manawi ayeuna haat dipanguburkeun buburiheun abdi mula sareng henteu atuh terang-terang paesanana. Oh, lamun geus bangi kuburanana rek menta didoakeun kitu. Ngarah menang deui jodoh atawa milik. Ieu jalu kanu geus eueuh di dunya mah montong menta didoakeun hayang boga jodoh atawa hayang menang milik. Da ngaranna ge geus pae, moal mere rezeki, moal mere pinjodoh. Kanu masih kena hidup teh. Lamun daek nu hirup kudu ngadoakeun, kudu ngiriman kanu geus eueuh di dunya alias nu geus pae. Tapi ngiriman eta lain ngiriman ku dahareun atawa ku pakaian, lain ngiriman surutu, lain ngiriman nog. Ngiriman mah ku doa, sangkan ditarima iman Islamna, dihampura tina dosa berdosaanana, dilegakeun alam kuburna, kalawan kudu ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu hardina kurang leuwih nu kawitna ti Gusti, muga muli deui ka Gusti kitu. Tiap tas ngalaksanakeun salat pek ngadoa. Sabisa-bisa maca sholawat, maca Fatihah tujukeun ka kolot urang. Lain adran ka kuburan minta didoakeun sangkan gede milik jeung meunang pijodoheun. Sanajan ngiriman doa di dieu ge da moal burung tepi. Teu kudu ka kuburanana teu kudu. Kanu geus dikubur mah. Di kajauhan ge bisa tepi. Allah Maha Uninga. Cek Aki Jantra nyaritaan karena leng karena ngahulang deui mikir pi akalun sangkan bisa kaidinan ku Aki Jantra. Kieu nu sayaktos nama abdi hoyong ka lemur teh sanes bade nadran ka kuburan pun biang dina mios nage ka lemur teh acan tangtos ka penak. Wah aya keneh buat teu aya kuburanana. Mung abdi bade ningali tinggalan pun mabiang jalaran kapungkur nalika abdi serempunan ceuk aralit keneh pun biang gadutana.
nya maksud mah ku abdi bade diical artosna bade dianggo ka peryogian abdi sareng pun lanceuk dari bumi nama kana tangtos parantos hancur buat teuing teu aya bangkarak na acan panginten tak kitu maksud abdi teh hoyong kalmur teh aki sanes hoyong-hoyong teuing terang kuburan pun biang dan abdi urang ditu aya nu peryogian ku tanah datang tos tanah mah masih dikandungkeun aya puluhna taun ge moal hical tos hasil matang tos abdi ka dieu deui ceuk karna nyieun akal sacara ngabohong padahal hate keukeuh merenyeng rek maluruh anu ngaran Rusdi lamun hade dicaritakeun mah rek males pati dah teuing lamun kitu mereka lemur boga tujuan kitu mah ku aki diirinan ngan di mana titing anu jadi inung geus jadi duit po mah ulah rek dimonya-monya beulikeun deui kana barang anu baris mangfaat siapa panjangna tapi itu ge pada heula jeung lanceuk ilaing ulah da poin ngajual si hajo ge jadi pasalia paham jeung nu jadi lanceuk mangka dingin lain boga dulur teh hiji-hijina tah jeung lanceuk teh kudu baku kumaha ulah jeung nu liat kudu jeung lanceuk baku kumaha teh eta teh minangka bapa atuh duitna bagi dua jeung lanceuk ilaing tang tos abdi ge bade wawartos heula kalayan bade ngayakeun babadan tengan sareng pun lanceuk ki ngartos nama abdi moal bade ngalangkah satakah pokona mah sareng deui kalembur ge bade ujug-ujug diica bade ditinggalian heula manawi teu aya ngadegkeun bumi kitu teu aya nyicingan maksud teh mal karna hatena ngarasa bunga sabab akalna dipercaya ku Aki Jantra ceuk pikirna bisa maluruh anu ngaran Rusdi tutas ngawarangkong koloyong karna ka dapur terus dahar sabab beuteungna geus karasa lapar meuniha saseueut gancangna carita isukna karena terus ini nu dadakuna mah ka Aki Jantra jeung kanini kacem katut karahmat lanceukna rek lolongo kalembur kalawan ku rahmat diidinan sabab teu boga rasa curiga naon-naon isu keneh harita teh para mitra karena ini ti imah Aki Jantra samalah dibekelanna timel ku nini kacem jeung pais oncom di Surabungan kebat karena lumampahna make geus nyorang sababaraha lembur setiap aya warung regeureun kitu sotenan lain rek ngadon ngopi tapi ngadon milu reureuh bari ngintip-ngintip sugan manggih raratan anu ngaran Rusdi samalah ku karna kungsi diteang ka urut panganjerkan Rusdi nu ti heula kungsi ngerem Nyimas Nurbaya tapi di panganjerkan ge eueuh imahna ge geus ancur karibang karakna duka aya nu ngancurkeun duka ancur kumaneh sakitu ku karna aprak-aprakan oge weleh teu manggih jeung teu sarimag-rimag atan akhirna karena anyog ka kota tapi ieu mah lain kota gede kasebutna kabupaten waktosna seep di para wargi